Udah sampai bengkel? Tos. Motornya udah beres? Tos siap diambil ke rumah kamu. Aku tunggu. Oke. Bos, saya mah rek mundurkan diri jadi copet teh. Kenapa? Bakat. Ya bos, saya oge jika bakat jadi copet teh. Bukan gak berbakat, kamu cuma kurang pede aja. Lain ke pede bos, lamun ke operasi teh sok ngaderek-dek. Ya bos, pas operasi dan masuk dan tidur. Senyum. Senyum. Sekarang foto kalian ada di HP saya. Hah? Wow, magic! Halo, Saya tos di Payunan Bumi. sebentar. Aku bilang ke Abah dulu. Oke. Kamu duduk dulu di teras. Siap. Bah, Nya. Yasmin mau berangkat. Nya. Yasmin dijemput Wahyu. Nya. Abah nggak mau nemuin Wahyu dulu. Jang naon. Kok buat apa? Jang naon abah hubungan Wahyu. Wahyu mau pamit. Mau izin buat ngajak Yasmin. Lamun Wahyu minta izin, malahan ku abah mau diizinan. Kenapa? Maaf bos, kagak telat. Kenapa kalian terlambat? Ukur 15 menit bos. Biar cuma 15 menit, tetap aja terlambat. Tadi saya sareng Dewi sarapan sorabi heula. Pas rek bayar, angsuna eueuh. Tukang sorabina nukeran heula, menilila. Enak buburnya. Lain bubur bos, tapi surabi. Oke, Enak sih sorabina mah, tapi eueuh sambelna, jadi weh teh enak. lain kali jangan terlambat lagi. Siap bos. Saya dapat kabar di Kang Murad, pasar geus diambil alih deui. Taslim jeung Mawar geus di pasar deui. Kita bakal diserang lagi nggak? Nah, nucan apa teh? Perkembangan di terminal. Berangkat ngisi otang, coba perkembangan di terminal. Cek, udah warung telepon. Ya, orang yang telepon. Kang Murad, jawab batuh. Halo, di kantor. Kang Murad di Menong. Di rumah? Kan dia tuh orang ngopai kopi hidung. Nggak ah, takut. Siun, banyak Kang Murad si raja jalanan siun. Siun kunaon? Cak cak. Oh, cak cak bodas. Nya, bisa cak cak bodas. Matakna tolong di mana wae. Bising bos saeb nyahoeun. Heeh. Hayu ah. Karunya Kang Murad bosen merumuruk wae di imahna. Kita hulin ka dieu atuh. Di dieu mah aya batur, bisa ngobrol bari ngopai kopi hideung. Kan tadi oge urang teh geus ngomong. Tapi Kang Muradna sieuneun. Sieuneun kunaon? Lain sieuneun kunaon atuh. Terus? Tapi sieuneun ku saha? Jadi pertanyaan saya teh salah. Kurang tepat. Atuh kudu diulang meureun pertanyaan anak. Nya sok ari daek mah. Sieuneun ku saha? Sieuneun ku Kang Mus.
Sieun ditanya-tanya soal pasar. Oh, pedah Kang Murad ngajak ngesang ke anak buahna Bang Edi.